Aing nyamperkan si Anda ayo mahnya di mana pasok di jalan gitu pokoknya hanya perbedaan mana nyaho tanya si Budi boga borongan ya tapi ke Aing tuh ngomong-ngomong budak tadi lah ke Aing tuh ngajak boga borongan teh Aing kudu nyamperkan dia langsung ke si Anda ya. Oh yeah. Di Paranasi lah cuaca teh baju kahal rodokan berenang ya terus beres hujan aja nah aduh ya Rek, aing segini di dia sebenarnya aing seteng ngilu euy Buka mana? si Budi mana, si Rek? Budi boga borongan dia biar aku satu apal cuma tanya saya diajakan aing mah Boga borongan naon? boga borongan pegawaian manehna ngeborong heueuh Oh sudah Aing aing batin. nanya ke kasih ada kieu si Oti mah borong pagawean naon, Rek? Maksud aing. aing oge beja teh nyaho pegawai naon-naon nama kan pokoknya saat mah boga borongan weh aing sugan teh mana diajakan gitu Nyaho aing oge teu nyaho. aing teh diajakan euy Aing ge teu nyaho gitu mah apa disampeurkeun ka kurang samper kerjaan kan gitu yang nyaho borongan naon mana gawe menang pegawaian gitu amun misalkan menang. Teh jeung aing melu gawe. nyaho urang ngomong nya aing teh diada boga gawe teh manehna Lamun digaweana capek, ya daek gitu. nya kan bae kan ngaran aja digawe deh digawe mau unu teh caai dia lah Mau ngai capek Iya. mah aing hayang senang. tapi dah aing oge aing sakira-kira ngagali kos jeung fondasi mah nya sa aing Nah kudu jelas, Rek. Kan paling ditanya gitu siapa? urang sampeurkeun lah nyaho lah urang ameh jelas maksudnya gitu Kayak itu lagi kan. ayeuna ayu Aduh aing mau gawe aja. ayo Aing tadi sorangan dia. aku gua ya Nyawa kasihan anu solmetna teh di bejaan. Komo ka aing urang sambeurkeun we kumaha ge di imahna. Aing geus di imah mah anas urang meureun daek miluan gawe miluan. Kamu sakira-kira moal teu karti gentong. Amba ulah beak penasaran lek tah gitu. urang sampeurkeun ayeuna mah Bo, panuntun Bo. bu pengen dulu Ih, itu juga aya RT keur naon di warung euy. sampeurkeun lah Ayo, karena ya ini dia orang makan sorangan wae we. Apa? Alhamdulillah. Aing asa curi. Aing gawe sampai sorangan. Ya seger ngopi. Kayak kemana lagi teh? Aing kasih otim. Mantap pegak minum digawe. iya Cara boga borongan. Bisa coba tanyakeun heula. Ya artinya keur naon nyawa HP aing curiga. Ya aku mau gawe dek naon Oh. deui atuh. Bisnisnya. Bisnis. Oh, nyawa tuh nya ada gitu mah. Siap. Ya. Mau aja tanya. Yuk, mangga hati-hati. Yuk, gitu yuk, mangga. nah iya kan kangennya Oh, ayang teh bener tuh, manehna boga borong pagawean. pastilah bener ini mah ya Sosok nyawa info teh lek. apa lain info Aing ketinggalan info gitu cara nama euy. Duh, bener ya. gimana ya Bener ya. tuh motor aja ya Ayo. berarti ayah Ah, ya motor nama euy. Enak coba. tim Oh, boleh euy. Ka mana nya? tim Jika bener-bener boga pagawean teh bener. heeh Siga wah atuh jadi gorong-gorong teh euy. nya tapi ieu nama ya motor mah euy Wah cek aing mah jigana bener di pagaweanana meureun. Aturan kali urang tangan we. ayo Kan mah da eueuh di dieu mah. heeh Di mana tuh kira-kira manehna menang pagaweanna nya? puguh ayo orang ka dia lah ngali
Wah, itu emang atina. Mati nah orang tanya kali dah. Apa iya gitu ya? Iya, aya tanuhan. Nah, ayo ke dia. Oh iya beneran ya. Ah, orang tanyakeun. Tanyakeun dah. Tanyakeun dah. Panten. Soalnya mah di mana? Tuh. Ayah. Nah, eta. Oh, bener lek. Yo, bener, bener. Bari diu. Heeh. Kopi mah non. Sok. Ayo, emangnya Emang kadang lah si Budi lah. iya juga nalek, oi. Itu juga itu si Budi tuh. Tapi waduh, bener sih boga borongan tuh ngajak aing teh. Saya jadu mana goblok borongan. Ah iya boga borongan cek sare. Lain borongan nih mah. Naon atuh ieu? Sia mah. Ieu mah gawe hungkul, bantu. Aing boga borongan teh manehna da. Jadi main lagi ngilu digawe. Ngilu digawe aing ge. Aing mila tuh digawe jeung sare. Sia mah. Orang aing mah jeung sia mah. Engke teh ana digawe henteu duit beak teh kumaha. Sanggup aing tim. Percaya tuh. Aduh, gua gawe teh bisa aing. Aduh, sia mah. Bisa nyalek. Aing Moal, sare bisa gawe. Wah, hontu hongkol. Aing Hontu we kan. aing nyalek. Aing digawe tuh tim. Tong lah. Tong. Ya mana? Aya. Aya sih. Jangan boga borongan teh. Yo, bejakeun atuh ka manor aing salek rek ngilu gawe. Tukeun bae gagaligi aing. Oh, bener teh mah tuh. Tadi mah aya dah. Tuh. Sabarkeun we sorangan ka ditu. Oh tuh aing mah Tuh. sama haluk-haluk tibang kieu kieu. Hayo tambah gelek. Ayo. Balik ieu kawena ge kantor kagaya we. Kata gawe henteu duit hayang. Aing mesti Aing yang pakeun manor saat di padahal pangobrolkeun we atuh. Oh, jadi nyampurkeun we ah. Pemanor. Ya kan? Ieu manor sanes. Ya mohon. Iya atuh rek ngilu digawe atuh geus batur. Gawe lor. Amat ada gawe nage teh amat gadok, Cok. Keun bae kudu kocok ge keun bae. Aina udah geus beres di Kang. Geus bae teh. Skill. Oh, tadi otim kumaha itu padang lanana. Ya teh tah dieu. Ka dieu ka manor. Jadi mana tuh bisa mutuskeun. Ya, abdi bisa mutuskeun da ayeuna mah. Acan aya deui terus beres. Anu kieu we. In, abdi di Kabaran. Lamun aya aya deui, pasti aya deui. Kira kira-kira nya. Kalau mudah-mudahan beres antara sampai 2 poin kan beres. Oh lo bakal pagawean enggak? Ini pegangnya. Jadi bicara budget, kamu harus keluar budget gede. Ada ketambahan deh, ya finishing. Oh benar. Yang satu gitu Pak Manor. Ya, lamun aya kabaran kan tim. Kabaran. Siap, Ya. siap. Oke, si Otim Ayo, siap. ayo. Siap. Ayo. Oh, nah, pegangannya ge. Bener gitu gawe teh garaya gitu tampilan oge Lamunnya bener aya. Jadah itu digawe. Asa hoream euy. Cek aing geus sia mah taeun sok ka aing hayu-hayu. Udah suka teh lain proyek gitu aing mah. Tadi aing mah maksa manor. Uang manor ka bejahan. Aing aya loker. Tapi sageda samunya. Aing oge kudu aing kitu. Tapi da manor lagi jika teu kurang percaya ka aing. Ya. Aku bang teh oleh. Ayo balik dulu aing dah. Ayo. Berapa? Ayo.